Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tebang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantun jejara carios Jaka Sagara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandara janten hiburan. Atuh kabadaya anu satia manco ka dongeng Mang di mana we ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kana parantos salai oge komen. Mangga mitra supados senyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun di kumatrasna ieu carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Mang Utun jeung si Jaka Sagara teh atuh kebate lumampah ngajugjug ka lembur Ciwaruga. Teu kacaturikeun di jalana duana teh geus tarepi ka anu dituju. Kadatanganan teh dibageakeun ku Ki Barusa sakulawarga. Ki Barusa jeung anak pamajikanna teh kaget basa nempo Mang Utun dibaturan ku Jaka anu gagah kasep akuritana teh bule teu parok jeung batur. Nah saha cenah eta Jaka teh? Ya, Kajaro jang Utun ke nasa ieu teh. Kamana di si Lutung? Memeh ngajawab supaya Mang Utun teh kajaro dituturkeun ku si Jaka Sagara geuk dariuk ditepas. Tekung sila Mang Utun teh nemalan. Nepangkeun ieu teh pun adi. Namung beda bapak. Ulah kaget, ulah heran najan adi lanceuk beda ka ayana. Sok sanaos masih keneh 11-12. Tah, pami si Lutung mah parantos paeh Ki. Nyaeta tilap ka Sagara. Tah kitu buku ge. Teu leumeuleuh heureuy teh. Atuh basa ngadenge kitu mah Ki Barusa oge mani kaget. Kumaha atuh kapan cenah si Lutung teh minang ka pamilon anu boga hak kana hadiahna tina acara sayembara. Ari paeh tilalap mah henteu bisa ngabuktikeun diri lamun manehna jalama teh. Tangtu we atuh meureun cenah sayembara teh geus gugur. Kudu diteruskeun deui. Nyiratna mah katempo mani bunga. Lamun kongang mah arek surak atuh ceuk pikirna. Teu jadi cenah aing teh dikawinkeun jeung Lutung. Najan nya cenah Lutung teh jelmaan manusia. Tapi sapiraha cenah aya jelema anu bisa ngrobah wujud jadi Lutung. Laju balik dewe kana wujud jalma. Asa pamohalan cenah kawas dina dongeng bae. Kunaon ari si Nyai jiga anu bunga nepi ka surak seuri kitu. Henteu ambu, abi teh kagetna atuh pamilon teh bet maot. Kumaha atuh tos kieu ambu? Katingali ku ambu mah Nyai teh bunga da eta meureun embung dikawinkeun jeung Lutungnya. Nyiratna ukur mesem we teu lilapok nembalan deui. Sumuhun ambu. Saupami pamilonna sapertos si Akang itu mah abi ge keresa ambu. Tinggal sakitu gagahna sakitu kasepna. Nya nah saha eta Jaka teh. Sakara nempo lalaki anu gagah kasep kitu mah. Pate parok jeung batur pakulitana oge. Nya boa-boa baturna jang Utun arek miluan deui sayembara. Saupami pamilonna parantos gugur mah nya tangtos ku aman teh pasti bakal diayakeun di sayembara nya ambu. Nya pasti bakal diayakeun di sayembara. Pangaranan pamilona geus maot mah anu boga hak pikeun ngawin Nyai teh. Ngan Nyai majiga nu bunga nya ieu mah katinggal itu. Ayeuna mah teu ngeuleubet kawas kamari da eta meureunan teu jadi dikawinkeun jeung Lutungnya. Nya ambu, abi teh alim atuh ari dikawinkeun sareng Lutung mah. Saupami dikawinkeun sareng itu mah tuh si Akang itu abi teh keresa ambu. Apal we aya kanu kasep jeung gagah mah. Ukur pating kecawis we bari marhatikeun ka si Jaka Sagara.
Pun kitu deui Mang Utun anu keur ngobrol jeung Ki Barusa. Kadenge deui Ki Barusa pok tumanya deui ka Mang Utun. Ek mastikeun bener cenah lutung teh paeh. Kumaha atuh cenah nasibna sayembara? Eta pamilon teh teu bisa ngabuktikeun lamun nya eta lutung teh jalema. Jadi lutung teh paehnya kumaha atuh? Meureun teu bisa ngabuktikeun lamun nya manehna teh jelema. Kumaha sayembara teh ari geus kieu? Sumohon Ki wios kapanan aya serepna abi anu bakal ngentoskeun si lutung. Abi langkung payus tibatan eta si lutung si Jaka Sagara. Da tadina eta lutung teh ti Sagara. Anak kitu ge meureunan kudu paehna ge di Sagara. Kumaha lalakonna Ujang buat bisa tilelep paeh di Sagara segala rupa. Lamun nya eta lutung teh di Sagara, beureunan bisa ngojay atuh. Ih, duka kumaha teh si lutung teh duka pohoeun di ngojay da eta meureunan. Parantos katarik ati kebantang rasa ku nyiratna. Jadi bahasa balik deui ka Sagara teh henteu bisa ngojay. Nganti lelep nepikeun ka paehna. Keun teu kadari emutan si lutung mantos paeh mah. Ayeuna mah geura emutan mah abi ya. Anu bakal jadi serep menggentoskeun eta si lutung alias si Jaka Sagara. Ku kituna ku kieuna jisim abdi anu bakal jadi carogena nyiratna Antika. Kapan menikah abdi? Si lutung mah buntutna ti tukang. Ari abdi mah buntutna ti hareup. Ari panjang nama mesarua jeung buntut lutung pokona mah lah. Nu abi mah luar biasa. Ih, teu bisa diserep panjang kudu ngaliwatan sayembara. Nya teu bisa diganti ku Ujang pokona mah. Kumaha lamun urang diadu we atuh. Lamun kula eleh ku si Ujang boga hak. Nyapikeun ngawin anak kula nyiratna Antika. Saya nama ulah Ki. Margi abi mah sieun Ki Barusa teh cilaka. Abi teu mikeun calon mitoha teh dugi ka cilaka sok dugi ka ajal binasa. Mari kapan kasaksian ku aki ge si lutung teh sakitu hebatna eta teh murid abdi. Komo abi atuh guruna Ki. Ih, tetep kudu dibuktikeun Jang. Tepuguh kitu katang tuanana. Heug atuh ari kitu mah ari Ki Barusa keukeuh. Hoyong mentes, hoyong ngabuktikeun. Kada dibuktosikeun mah ayeuna mah daripada diadu tarung adu jajaten. Anu gede resikona leuwih hade ge urang panco atawa suten. Kumaha ieu teh nah ieu teh. Kalah ka ngajakan panco atawa suten nya kudu tarung ijen jajaten Jang. Hayu we urang dinu lega di luar. Nah jaan si Ujang gagah saktiman raguna tetep kudu ngaliwatan diadu heula. Kapan kitu katang tuanana? Alah, ari saur abdi mah teu kedah tarung Ki. Abi mah teu mikeun sauwami calon mitoha teh cilaka. Abi teh calon manantu anu memang perhatian ka mitoha teh. Sieun ulah dugi ka cilaka. Ulah dugi ka ngarandapan kajadian nu teu diharap. Kuituna hayu we urang panco Ki. Sareng jisim abdi ari panco mah di dieu ge jadi. Sok lah urang ngadu tanaga we yen ayeuna mah. Si Jaka Sagara anu ngabandungan kalakuan Mang Utun hatena teh mani ngagaramet atuh. Nah cenah asa ku kawinan teuing eta Mang Utun teh. Ari arek teh carita ngajelaskeun saha dirina nu sanyana. Teuing kunaon si Jaka teh era alias RR sokomo ti kajauhan katempo nyiratna Antika teh malong wae. Kunaon ari Mang Utun? Kacida teuing. Hanteu dibejakeun nu sabenerna aing kapan Jaka Sagara teh. Kalah ka dibejakeun paeh tirelep di Sagara sagala rupa. Alah. Kacida rek ngagantikeun aing sagala rupa. Bari teu ngajak panco kaki Barusa. Nya asa kabina-bina teuing kumari geus kieu. Alah jeung era aing rek ngomong teh. Da itu atuh. Alah nyiratna teh mani geulis kitu. Ayeuna mah ku aing teh katempo dengan saukur aya dina lamunan. Aduh. Nah ieu teh jadi kieu atapina. Loh kitu Ki Barusa ge daekeun diajak panco dih kumaha geus kieu. Bener we Ki Barusa teh antukna mah daek we diajakan panco ku Mang Utun. Nya heuk ari arek ngadu tanaga mah jeung kula. Sok lamun bisa ngelehkeun kula nyiratna Antika teh bakal dibasrakeun. Nya si Ujang teh bakal dikawinkeun. Siap. Tah kitu sae mangga. Urang ngadu tanaga ieu mah urang panco sareng jisim abdi
Mangga Bapak Mitoha urang kawitan. Kep, kualengan teh geus ciri caka. Geus kitu mah Mang Utun jeung Ki Barusa teh ngadu tanaga tuh panco. Mang Utun anu leuwih teh lah ngadedatkeun leungeun Ki Barusa yang sagancang nameuna. Ngan edas tanaga Ki Barusa teh najan geus kolot bedas atuh. Najan Mang Utun tiba baregek naker sakabeh tanagana. Kalahkan nepikeun ka onggeng-onggengan we. Hep. Ai nah kalakahi itu jang. Ini bau kieu alah. Punten Bapak Mitoha punten. Kan sakilat leungeun Mang Utun teh geus ngakubraga tu eleh panco teh. Mang Utun mani ngakolehe bari jeung ngarasa leuleus. Teh lah geuning cenah tanaga eta Ki Barusa teh sakitu pedasna. Sugan teh arek meunang adu panco teh. Bati wirang we keur makapan bieu teh pakating ku tiba baregek nepikeun ka brot-brot hitut. Kula anu meunang geuning jang. Alah, sumohon. Alah, sugan teh henteu pedas ki tenaga teh. Abi rumaos eleh tenaga. Alah, sanyana mah si lutung teh henteu maot ki, henteu paeh. Tah si lutung teh ieu je. Ieu si Jaka Sagara teh. Cek Mang Utun bari tutunjuk kasih Jaka Sagara pugoe atuh Ki Barusa teh kaget. Nu bener ieu teh Sujang. Nah tuh tadi ngabejakeun lutung teh geus tilelep, geus bae. Alah, abi mah banyole puguh ke punten ieu teh ki lah. Oge hoyong mentese ngadu tanaga. Jeung di susuganan sugan kengeng tadi nama. Lamun abi kengeng panco mah rek kajen ngabohong we nu penting mah ngengeng ke nyiratna. Tapi da eleh. Alah, nya dibejakeun we tah. Dinten ieu si Jaka Sagara teh tah. Sok atuh, Jang. Ngomong ieu. Kunaon teh tadi teh kalah kapal hak polohok. Ah, sok ngomong Jang ngomong. Ya kumang geus dibejakeun ieu. Nya sumuhun abi Jaka Sagara. Jadi Ujang teh lutung. Anu kiwaring geus jadi jelema. Sumuhun abi teh angkat heula ka sisi basisir, ngamandian heula awak, ngarah pulih deui balik deui kana wujud asal. Nyata wujud jelema. Nya abdi Jaka Sagara teh. Ki Barusa teh mani bunga tuh sedengkeun nyiratna. Basa ngadengi disebutkeun lamun eta Jaka teh Jaka Sagara cenahnya si lutung teh. Puguwe atuh mani ngacengok. Geus nyeh seuri deui we lamun kongang mah arek surak deui wae. Lantaran tetela geuning cenah si lutung teh kiwari mah geus jadi jelema anu kasep, anu gagah. Tetela geuningan. Eta Jaka Sagara teh si lutung teh geus jadi jelema makasep. Kunaon nyai kawas anu bungah di wae. Alah, kapan tadi mah nyai teh embung ieu? Embung lamun kudu kawin jeung si lutung. Nya embu, embung so teh pami dikawinkeun sareng lutung. Hari di ayeuna lutung tos jadi jelema gagah mah abi ge daek ambu atuh. Ari si nyai mah pokona aku ambu mah moal arek dikawinkeun jeung lutung ieu. Inggis eta si Jaka Sagara teh balik deui kana wujud lutung. Ambu mah mung wirang ieu mung. Ambu mah kosok kitu ih. Kapan eta teh lutung teh anu hak ngengengkeun abdi ambu. Nya moal atuh moal eueuh di kana wujud lutung. Euleuh ari nu geus bogoh mah kitu. Mani kasieunan ieu. Tuh tinggal itu ama nyauran. Ayo urang ka itu sampeurkeun. Nya mangga ambu. Luana nanti ngoloyonge nyampeurkeun ka Ki Barusa. Geus aya disakikireun Ki Barusa mah po Ki Barusa teh cacari teh ditujukeun ka nyiratna antika. Tah ieu si lutung teh nyai kiwari mah geus jadi jelema. Nya Jang Jaka Sagara. Mohon ama, janten ieu teh lutung teh Kang Jaka Sagara. Nya bener teu salah ieu teh Jaka Sagara. Nyiratna antika teh teu peuseukeut ka si Jaka atuh. Si Jaka Sagara teh mani ngelemes era, hatena mani gegeter jantung jadi ratu tutunggulan, teu kuat diteuteup kuno geulis. Ayeuna mah kapan geus kabuktian. Nya lamun Jang Jaka Sagara geus bisa ngabuktikeun dirina teh manusia. Kawan tu boga hak. Nya nyangking menangkeun hadiah sayembara. Nya kuama si nyai teh bakal dikawinkeun jeung ieu
Ujang Jaka kumaha daek Nyai? Memene malahan teh kalah ka dipiheulaan we ku indungna. Alim cenah bapana ari kedah gaduh caroge lutung mah. Kepeg atuh si Jaka Sagara teh maningal kebeg reuwas nu taya hinggana. Memehan we ngaleplek atuh ngadenge kecap-kecap indungna nyeratna sarupa kitu mah. Sok padahal eta indungna nyeratna mah ukur banyol he kana kena. Sedengkeun ari ku si Jaka Sagara mah dianggap nyawe. Cilaka. Nyeratna teh nampi ka aing. Sapeda aing teh urut lutung. Bener cek Mang Utun. Kumaha atuh ari geus kieu alah. Nyeri ieu hate teh asa diturihan, asa diturih ku hinis. Asa ditiruk dia jantung. Alah, karunya teuing lalaki raheut hatena. Sabar, ulah nepikeun ka pondok harapan. Alah, tapi ieu hate teu bisa narima kumaha ari geus kieu alah. Hirup teh asa mending keneh pondok umur we daripada nyeri hate kieu mah. Kitu kayaan hate si Jaka Sagara teh. Atuh teu nyangka cenah lamun ditampik ku nyiratna Antika. Tapi teh kungsilah nyiratna teh pok atuh nemalan. Bohong ama ambu mah. Abi teh kersa ditikahkeun sareng Kang Jaka Sagara teh. Sok sanaos kawitna mah lutung oge. Uku we atuh si Jaka Sagara teh mani curingat. Lir ibarat kayaan poek dicangan ku oncor. Kaayana teh jadi ngagaberai caang atuh. Nu tadina asa teu napak kiwari mah sukuna teh asa teteg dewe. Bari jeung ngawanikeun maneh padu teuteup jeung nyiratna Antika. Nu dina dua teutepan teh ngabolukarekeun kayaan nu pohara luar biasa. Kalura rasa lir ibarat kalura ombak sagada kidul anu pating jelegur. Cengkang, dona teh pating carengkang, pating kelebuh titeuleum kana jeroning sagara cinta. Alah, ari si Ujang, eta mani teu ngecep kitu Jang. Sadar Jang, ieu hei. Mohon Mang. Tah ari geus kieu mah. Hari ngawinkeun we kumaha Ujang? Daek. Nya jadi salakina na kula. Kumaha ieu teh? Acan oge dikawinkeun geus kana susu sagala rupa Jang. Lain kitu Mang, sumuhun ki mangga. Sing tegas atuh Jang, nemalan teh. Nah, ari Ujang jiga nu keur dieureub-eureub wae. Mangga ki sumuhun. Nya syukur bagja kumanjangan hari geus kieu mah. Ieu purun itu daek. Nya kukula teh bakal dikawinkeun ngan kira-kira na iraha yeuh. Hidup duaan teh sanggupna ari ku ama mah warek dilakeun deui. Ari si Ujang we meureun ngadatangkeun sakabeh kulawarga ka dieu. Kudu jongho heula jeung kulawarga Ujang. Punten Ki. Sumuhun ama. Abdi teh teu acan sanggem ayeuna margi aya pancen anu teu acan rengse. Abdi teh bari nyarian heula indung bapa anu asli da Mas Sarima indung kukut abdi. Ke jadi can sanggup ayeuna nya. Ujang teh arek neang heula nu jadi indung jeung bapa Ujang. Sumuhun. Tah sumuhun leres pisan pugu ge si Jaka teh ieu teh gaduh indung mah gaduh, namung indung kukut. Ari indung asli nama pugu ge kating di mana? Nu jadi pilarian kalaresan ayeuna teh ari pituduh mah parantos aya tak kitu. Nya teu nanaon nu penting mah. Nya sabada kapanggih indung bapa Ujang anu asli. Kudu gancang ka dieu. Urang hariung, urang nangtukeun waktu. Mastikeun wanci. Nya ira-irana Ujang rek dikawinkeun jeung anak kula. Mangga sabada rengse urusan mah. Pun biang sareng pun bapa anu asli tos kapendak. Abdi teh bakal ka dieu we sumuhun. Nya sumuhun we tah sumuhun kitu sumuhun. Aye Jang, nari Ujang. Sumuhun kumaha ya? Ulah geumpeur Jang ngobrol jeung bapa mitoha teh. Hapuntenna bae si Jaka Sagara mah rada dusun ieu teh. Margi teu acan kungsi cananen ka awewe. Enten ayeuna diamprokeun sareng nyeratna teh. Rada RR teh ya, rada geumpeur. Kapan salami jadi lutung mah pasti cananen teh
kalutung bikang tak itu. Bohong henteu ketang. Tara canenan kalutung bikang abdi mah. Nyamung sarelesna abdi teh acan kantos gaduh papacangan atawa naon mang. Bebene jang bebene lain benul. Tah eta abdi teh acan kungsi gaduh bebene. Sarua anakku lagi nyiratna teh can kungsi boga papacangan atawa bebene atawa calon salaki nu matak disayembarakeun oge. Hehehe. Nyabag jatuh. Pokona mah gararengsekeun heula pasualan jang. Lamun geus rengse mah kudu sagancang datang di ka dieu jeung ku warga Ujang. Sumuhun manggaki diestokeun pisan piduana bae mudah-mudahan saenggana pun biang sareng pun bapak teh saenggalna kapendak saha-sahana di mana na. Geus kitu masih jaka sagara teh laju we pamitan. Arek langsung cenah neangan indung babana. Ibarusa nyiratna pon kitu indungna teh henteu bisa ngahalangan atuh. Teu daekeun atuh dicandat oge. Antuk nama eta Mang Utun jeung Jaka Sagara teh geus runtah di we ninggalkeun lembur Ciwaruga. Arek ngajuk-juk ka sisi basisir. Arek neangan Kiragapati arek nanyakeun ngeunaan kongkorong anu jadi pituduh saha indung bapana si Jaka Sagara. Euleuh mitra waktos na parantos teu nyekapannya. Cageula urang tunda jajara carita Jaka Sagara si anak laut dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mang nganuhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak